anu lumangsung di wewengkon Cipeujeuh dipangaruhan ku jalma-jalma anu moro takjil jeung arus mudik. Wilujeng sonten para pemirsa patepang di sarang abdi Nidia Permatasari Putri Sareng abdi Lisa Audi dina acara Warta Saputar sonten kaping 3 Maret 2023 kanggo nepikeun warta anu paling aktual sareng terpercaya anu parantos diringkeskeun dina Warta Saputar sonten ieu. Pamirsa, warga moro takjil gratis Ramadan di SMK Negeri 1 Lemah Abang. ngabagi takjil dina sasih Ramadan dilakukan minangka wujud kaparigilan sareng kabersamaan dina ngabagiakeun waktu buka puasa. Ieu teh jadi acara bagi-bagi takjil. Muhun dimimitian tabu 4 sore nya nepi ka jam 5 sore di sekitaran SMK Negeri 1 Lemah Abang. Nu miluna teh member-member EC barudak EC muhun membagi keberkahan di bulan Ramadan. Muhun nya sami-sami. Kemacetan di wewengkon Cipeujeuh lantaran arus mudik jeung masyarakat di Pesambuneran neangan takjil. Ayeuna urang kahubung jeung rencang urang nu aya di lokasi. Wilujeng sonten lisna sareng oge pamirsa TKJ TV di Imah. Pantauan simkuring di Jalan Raya Cipeujeuh memang rada rame sebab di tabuh tilu sonten dugi ka ayeuna macet teu mung para musafir tapi oge ku sabab warga satempat ngalaksanakeun kagiatan sapertos ngabuburit serta neangan dahareun pikeun megatkeun. Lalu panjang macet ieu kirang langkung 1 km langkung tepatna ti payun SMA Negeri 1 Lemah Abang dugi ka jalan kereta api. Memang sejumlah kendaraan asup ke jalan Cipeujeuh anu didominasi ku kendaraan bermotor, tapi sanajan kitu aya sejumlah mobil jeung pejalan kaki anu ngalewat eta wewengkon neangan dahareun buka puasa atawa ngan ngaliwat. Teras di jalan ieu aya pos polisi supados langkung tartib nalika macet ieu lumangsung. Sementara deui anjeun di studio Lisna. Memeh buka puasa neangan takjil di alun-alun Lemah Abang. Wilujeng sonten para pemirsa tecakap upami menuju sasi bulan Ramadan temilari tuangan anu sae. Ayeuna urang aya di daerah alun-alun Lemah Abang milari menu buka puasa. Hayu urang milarian. Ibu meser. Aya varian naon bae? Pisang kejuna, ini pisang keju, ini picoknya. Hayang pisang keju tiramisu satu. Sakedapnya. Iya. Rencangan, ayeuna urang atos dugi di imah. Tadi sempet aya halangan inuman nyoklatna atos abis. Janten urangan meser cau keju wae. Ayeuna urang bakal macakeun leueutana rerencangan kanggo pangaosna 15.000 wae. Biasana leueutan sapartos ieu lamun di kota pangaosna langkung ti 15.000 sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus adzan. Kita bisa dulu ya. Allahu Akbar, Allah.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Yuk, orang tawian. أشهد أن لا إله إلا الله Rasanya lembut, amis, أشهد أن sedikit gurih, ngunyah, محمد mantul. Nah, sakit wae ngabuburit urang kembali ke studio. Sakitu sababaraha hal anu tiasa simkuring sapara caken didugikan kararencangan dinten ieu. Nuhunkeun dihapunten pisan upami aya ucapan-ucapan atanapi lampah anu kirang merenah ti simkuring kararencangan di dieu.